Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajeng kending ngalogat kitab Al-Iqna dina channel YouTube Abu Napisah. Wa awwalu waqtiha sareng ari kawitanana waktu itu duhri ay duhri tegesna waktuna salat lohor eta zawalu samsi lingsirna panon poe ay waktu zawaliha tegesna waktu lingsirna itu samsi yakni ngamaksud musonib ku kecap zawalu samsi ya duhulu asub naon waktuna itu duhri bizawali ku lingsirna panon poe kama sapertikeun perkara abaro ngabahasakeun Imam Ghazali bihi kana itu ma pil wajizi dina kitab al-wajiz wa ghairihi sareng salianti al-wajiz wa huwa sareng ari itu zawalu samsi eta mailu samsi condong na panon poe anwastis samai tina tengah-tengah langit al musamma anu dingaranan non buluguha tepi na itu samsi ilaihi kana itu wastis sama bihalatal istiwa'i ku tingkah manceran bihalatil istiwa'i ku tingkah manceran ila jihatil maghribi kana jihad kulon la fil waqi'i lain dina buktina bal fid dohiri balik tadina anu dohir li anna taklipa karena sanyana kataklip eta innama ya ta'ala ku pastina narima cumantel itu taklip bihi kana itu dohir wadalika sareng ari itu dohir eta biziadati dili syai'i ku tambah kalangkangna perkara ala dhillihi tina kalangkangna itu syai halatal istiwa'i dina tingkah manceran au bihudusihi atau sabab anyarna itu dhilli illam yabqa lamun tetep indahu dina nalika itu istiwa naon dilun kalangkang kola ngadauh Imam Nawawi fi raudhati dina kitab raudhah ka asliha sapertikeun asalna raudhah wa dzalika sareng ari itu bihudusihi eta yatasawwaru narima kagambar itu dzalik pibadil baladi dina sapalihna nagara kama kata sapertikeun nagara Makkah wa Son'a il Yamani sareng tanah Son'a di Yaman pi atwali ayyami sanati dina panglila na poe dina satahun palau saroa mangka lamun tandang tumandang ieu jalma pi takbiri dina takbir qobla duhuri zawali dina samemeh dohirna lingsir summa doharo tuluin dohir naon azzawalu lingsir akibat takbiri dina sabada takbir au fi asna'i atau dina tengah-tengah takbir lam tasiha mangka henteu sah naon adzuhru salat lohor wa ingkana sanajan kabuktosan naon at-takbiru takbirna eta hasilan anu hasil ba'da zawali dina sabada lingsir panon poe pinapsil amri dina buktina urusan wa kada sareng eta nyakitu nafsil amri al kalamu ari kalam pil fajri dina mertelakeun pajar wa ghairihi sareng salianti pajar wa akhiruhu sareng akhirna itu waktu duhri waktu duhri tegesna waktu salat lohor eta ida soro di mana-mana jadi non dillu kulli syai'in kalangkangna saban-saban perkara eta mislahu pantarna itu se ba'da dhilli zawali ai siwa dhilli zawali dina sabada lianti kalangkangna lingsir dina sabada lian kalangkangna lingsir panon poe al maujudi anu aya inda zawali dina nalika lingsir wa ida arodta sareng di mana-mana ngamaksud anjeun ma'rifat tazawali kana nganyahokeunana lingsir panon poe pak tabir mangka kudu ngitung-ngitung anjeun hu kana itu zawal biqomatika kunangtungna anjeun aosahisin atawa kana petunjuk tukimu anu ngadegkeun anjeun hu kana itu sahis pi ardin dina taneuh mustawiyatin anu rata itu ardin
Wa alim sareng kudu nyirian anjeun ala roksi dili kana tungtung nakalangkang famazala mangka teu gingsir-gingsir naon adzillu kalangkang eta yan kusu kurang itu dil minal khotti tina gurat pahuwa mangka ari itu dil eta qobla zawali tetep samemeh lingsir. Wa in wapako sanajan eureun itu dil layazidu halna teu leuwih itu dil walayan kusu sareng teu kurang itu dil pahuwa mangka ari itu dil eta waktul istiwa'i waktu manceran. Wa in akhoda sareng lamun tandang naon adzillu kalangkang fi ziyadati dina nambahan fi ziyadati dina ngaleuwihan ulima mangka dikanyahokeun naon anna samsa sanyana panon poe eta zalat lingsir itu samsu. Qala ngada usaha al ulama wa qomatu kulli insanin sareng ari dedeganana sakabeh manusia eta sitatu akdamin genep pirang-pirang dampal sampean wanis pun sareng satengah bikodamihi kalawan dampal sampeanana itu insan wasamsu sareng ari panon poe indal mutaqaddimina munggu ulama mutaqaddimin min arbabi ilmil hayati anu tetep ti pirang-pirang jalma anu ngabogaan ilmu falak eta pisama irrobiati tetep dina langit anu kaopat. Wa qala sareng ngadausa ba'du muhakkikil mutaakhirin sapalihna ulama muhakkikil mutaakhirin fisadisati kana lapad fisadisati ari itu samsu eta tetep dina langit anu kagenep. Wahya sarang ari itu samsu eta afdalu leuwih utama minal qamari tibatan bulan likasroti naf'iha karena loba merek kamangfaatanana itu samsu. Qala ngada usaha al aksaruna kaseseueuranana ulama waliduhri sareng eta tetep pikeun salat lohor salah satu auqatin ari tilu pirang-pirang waktu fadilatin tegesna waktu fadilah awaluhu anu aya dina kawitanana itu duhri wa waktul ihtiyarin sareng dina waktu ihtiyar ila akhirihi nepi ka akhirna itu duhri wa waktu udrin sareng waktu udur wa huwa sareng ari itu waktu udur eta waktul asri waktu salat asar liman pikeun jalma ya jema'u anu ngajama ieu eman kana itu duhri. Wa qala sareng ngada usaha al qodi laha eta tetepikeun itu duhri arba'atu auqatin ari opat pirang-pirang waktu fadilatin tegesna waktu fadilah awaluhu dina kawitanana itu duhri ila ayasiro nepi ka jadi naon dillu syai'in naon dillu syai'i kalangkangna perkara eta misla rubu'ihi misil saparapatna itu syai'. Wa waktul ihtiyari sareng waktu ihtiyar ila ayasiro nepi ka jadi itu syai' eta misla nisbihi misil satengahna itu syai'. Wa waktu zawazi sareng waktu zawaz ila akhirihi nepi ka akhirna itu duhri. Wa waktu udrin sareng waktu udur wa huwa sareng ari itu waktu udur eta waktul asri waktu salat asar liman pikeun jalma ya jema'u anu ngajama ieu man kana itu duhri. Walaha sareng eta tetepikeun itu duhri waktu daruratin ari waktu darurat wasaya ti sareng tereh datang itu waktu darurat waqtu hurmati wa waktu hurmatin sareng waktu haram wa huwa sareng ari itu waktu hurmah eta akhir waktiha akhir waktuna itu duhri bihaisu la yasa'u kalawan sakira-kira henteu mahi itu waktu ha kana itu duhri wala udro sareng teu aya udur eta maujud. Wa in waqa'at sanajan tumiba itu salat adaan halna ada hartosna dilakonan dina pada harita. Wa yajriyani sareng berjalan itu waktu darurat sareng waktu hurmah fisa iri auqatis sholati dina sakakarina pirang-pirang waktu salat wal asru wallahu a'lam bissawab.